Meni asa ku geunaheunya di kebun sawit teh. Angin sing hiliwir meniti is kieu. Heeh, ngan hanya kalna teu mawa dahareun, teu mawa cai jang nginung. Heeh, mun berang bawa kadaharan mengeunaheunya ya teh sabari mukbang. Heeh, di dieu. Karena kali-kali kudu rada ulin ka mananya, ka mana atuh. Urang ka curug-curug geuningan gitu. Muncak, ayo muncak oge. Urang rencanakeun atuh yuk ka mana kitu ulin. Hayu atuh. Ulah duaan da atuh kudu ngajak deui ke saha kitu. Heeh, jenkeun grup we na WA, ke kontak na WA. Heeh, ke urang ieu urang nyieun grup dina WA na. Cara ngan manuk teh can aya can meunang ya teh. Ting atuh manuk-manuk nu antingan ya teh baik ya. Euy bangun aya. Cenah mah aduh awewe euy. Kabeneran gitu. Nangan manuk eta teh. Aya ieu dua ieu bigan naon. Aya ieu we urang naon teh, urang nyieun grup WA, urang rencanakeun deui kitu ayeuna mah. Heeh, hayu. Ayeuna mah urang balik heula ka pegawean ti imah. Hayu. Saha aya banyak sih. Nya atuh wau deh. Neng, marana neng. Mana we kepo? Kumaha urang we? Amit ih lalaki teh kolot-kolot genit ih. Yun. Iyalah aing teu boga motor teh kira gini gak rese lah aing mah. Tunggu aja jalan motong. Itu jelema kunaon? Angna deng gitu aing. Oh, tahu. Mang, Budak-budak. mang, mang. Ari Amang numpang teu balanga. Bentar. Si Amang kunaon numpang teu balanga kitu teh ngan. Mang, punten. Si Amang kunaon itu gulu tukang kitu. Bawa mabok si Amang mah. Si ada sarkoplak.